Ya Bu Haji rokna galade-galade teuing sinya. Heueuh nya jelema na ge galade. Nek dipentas sugan ieu muat kene alus da pantes meureun nya. Urang pake baju underrok beureum layung sekar. Baheula mah resep banget di underrok kos kitu ayeuna sampai geus di zaman deui. Iraha nya aing kabeulina ieu underrok kos apa dipenta wae kitu ka Bu Haji nya. Bu Haji mah loba duitna ieu, timbang underrok hiji mah piraku teh dibikeun. Halus banget nya Bu Haji bajuna. Aneh dah, baju impor wae di oge. Oh, di pasar-pasar biasa mah. Meulina di roakan wae Bu Haji mah. Aing mah mogok banget geuning nya. Tadi peperen wae, can ngepukan sawang-sawang. Di, ieu ge baju teh halus banget, baju luar negeri ya. Urang ke di Bahrain make we baju kos ieu. Tapi leutik teuing, ieu mah cigana Bu Haji keur ngora keneh sugan nya. Duh, meni aralus banget tadi jelema beunghar, bajuna meni aralus. Alhamdulillahnya masih iem daek babantu nama. Alhamdulillah geus babaraha poe ge ayeuna mah ngabantuan wae emak. Eta ayeuna mah bisa boga duit belanja nya mah nya. Ya lumayan meureun manehna kabagean wae. Nya heueuh. Nya heueuh. Aya gawe nama da pasti aya kuliahna. Nya arek digawe naon deui coba ge. Heeh, nya itu digawe duit ge perencen sih nya mah. Nya eta. Oh, nya henteu kitu arek kumaha deui Bu Haji nya heueuh rek naon deui hirup nya digawe jauh teu. Nya heueuh kan lumayan sakerjajan anuna. Heeh, kerjajan keur dahar paribasana. Nya heueuh. Ulah hutang injem wae emak. Ieu mah ngarandelkeun kolot teh nang hutang injem. Geus mikir sugan mah geus idang meureun Heeh, sugan mah geus babalik pikir ayeuna. Heeh. Ayo ah. Itu peributan banget, naon sih nya. Naon-naon deh, aya entar sih hiji tah. Kuring lo lapar banget. Oh, igasna eueuh bea. Alah heueuh, geus eueuh tuh. Bisa. Teteh. Mang balikan gas mama teh. Mama lapar banget ya. Mana sih budak teh ulin gitu. Makan ini jauh deh, aing mau awake capek Terpaksa ieu mah aing meuli gas. Tah gitu. Cai pangisangan aing teh manjur meureun tepi ka ditu make cai aqua. Ya hayo we usaha teh inget ka pamajikan. Wah aing dipepegatkeun mah da embung. Da aing mah geulis keneh kieu-kieu oge moal meunangkeun deui nu kos aing. Mantap kula nemen-nemen teuing ka pamajikan mah. Didoakeun geus ku aing. Is, Bela. teh ka mana maneh? Meuli ieu gas. Kok maneh ngejona di gas? Nya heula di gas. Biasana di hawu oge maneh. Lewat hari itu, dina hawu Ya, teh. eta mang taya muka teh sih. Nya teh nya. Nek kaling nyokot duit ih salah ki urang jadi banyak. Sama ku aing jampe-jampe nya ku aing dibere cai pangisangan ka ditu. Saya lihat ka mana sih? Ka ditu ka Cirebon. Manjur oge nya. Heeh, ya. Aing malila nya ah. Ayo bareng jeung aing. Embung ah. Ya, Dari sekali jadi ini pemayakeun ikut. dia. Kamana aing ngabisan meunang nya gope, ayeuna salaki aing ngirim mane gope. Cek aing bari pemayakeun ieu. Embung ah. Nyongkona balaga tuh dah. Biasanya ngudi haus ya digas. Aya si duit teh saeutik. Sia mah jaba-jaba kitu itu ka salaki aing. Ya kan aya namanya keur boga duit. Lu ka pertanyaan aing. Heueuh nya. Heuh, ieu ka salaki sia tara balik tara ngiriman tah ka pertanyaan aing tuh ka ditu tuh ka Blek Kidul. Buka panjang. Bayarna bah. Saikhlasna sia. Heueuh nya.
nya. Heeh, Iya sih ya, mere China pun laki saya jauh. nya aing mah kadi teh dititipkeun ku aing kasih Sudiono. Cek aing teh kieu Sudiono mane ulah ubah omongnya can teh ieu bahekeun ka cai galona. Kan main nama sak kontrakan teh ya. Gedeuna disebut teh aing melak bek wae. Aing ge lapar ya pribeuteung ah. Heuh geus lah nya. Aing manggil Ya. Aing ngaina mah alus milikna nya, loba we duit. Sia kemarin menang hari. Heeh. Cek aing ngeclok. Mantap aing mah ismal ka Bu Haji, aing mah loba duitna ge teh kos Bu Haji aing. Ngeclok. Bu dia dosa cek Allah oge teu meunang diucap keclokkeun haram. Eta kepatangan mana disebut. Yo, aing mah loba duitna ge teh kos Bu Haji mah loba duitna emas oge mantap dicopet, mana mah kos kitu. Kade sia kita sing dicopet. Hei, moal aing mah jelema baik, aing mah loba ibadah Jadi, barokah. sebetulnya Emang Bu Haji mah yo haji ge haji tanah Abang. Iya aing tuh si Bu Haji ke mana? Ya moal aing mah getol salatna. musim dah. Aing mah beungeut dong Panen judes. keur itu tuh, ayeuna mah halarese keur parena keur galore. Ya iis jelema mah ulah ditempotina beungeut, teu penting mah hate emang sia cicingan deh kos kitu. Kos itu naon aing can pernah nyopet. Oh, sia baheula geuningan nyope samping aing. Ya, eta mah kadinya-dinya siapa? Ngaku. Aing kuligas ya. Ya jadi gas we tuh mandi hau ge belagu banget kos loba duitna we. Terus aing nya kaling nguruskeun we si Iis Mak, kumaha wae sih urang terparusing mah. Kunaon. Eta si Asep jadi mangkat ke Surabaya. Jadi, Oh. ya kami Bu Haji pumpung ora. Getol nu kitu teh getol neangan duitna. Padahal kan di Jakarta ge geus gawe mah. Ya heueuh. Oh nu kamari cenah Bu Haji pajarkeun stres ku si iem teh mikiran eta meureunnan. Eta Gusti sieum nyebut stres. Heeh, cenah bajar teh cenah si Bu Haji itu stres. Nya piraku teh stres. Mau Kaju bisa wae sieum. peda kaleungitan masa diem. Nya heueuh meureunnan eta cenah peda kaleungitan emas ya cek si iem teh kitu. Ya lain mah, urang ngahulang wae soten lain ngomongkeun soal emas mah. Heeh. Urang soal emas geus diikhlaskeun, geus diridokeun, mentak kitu ge lain milih. Ya Bu Haji lah, emas mah gampang kayak aya deui rezeki mah nu leuwih gede Bu Mah, Haji. ieu deui urang keur usaha, Ya. si Asep usaha. Ya heueuh ya, ayeuna nya ulah jadi pikiran Bu Haji, anak keur usaha kembe. Tapi anggar mah, anggar kapikiran, bikin jauh wae keur geus si Jakarta, enak ka Surabaya, coba. Deket oge cuman sakataun sakali nya Bu Oh, Haji itu paling. sih ai deket tah satahun 2 kali mah sok balik wae. Eta ka Surabaya kumaha ongkosna ge pan mahal make pesawat. Ayeuna mah kurang nu jadi indung, cuman bisa ngadoakeun we Bu Haji. Ya heueuh mah, da kumaha geus kitu mah. Da geus si cokot sih kumaha geus si sanggupan. Ya geus doakeun. Tapi ingat wae sih mah. ingat wae nyaoh nya. Ngaranna kolot, teh anak pasti Bu Haji ingat wae. Ya ai penting teh mah teu daekeun buru-buru sare, kapikiran we. Oh, tapi nya kumaha deui da teu bisa ngahalang-halang. Yang penting mah sararehat. Oh, oh. Di dia sehat, di ditu sehat. Ayo Bu Haji ah, ayo. Ayo. Lumayan tuh boga duit deui kamari menang arisan. Tuh ayeuna duit aing loba. Salaki aing ingatkeun ka aing. Aing dituduh-tuduh kan kasih Iem tuh, kasih Iis, ka Bu Haji komo ta Bu Haji tah kamari emasna leungit. Puas aing ngamantak ge. Jelema pamer kitu wae mah moal mantak teu leungit. Tuh. Lumayan pake mamanas ku aing. Copet! Saha si eta goblok banget. Copet! Kemana sih? Mau ada jeung Bu Haji teh amenili lah geus peren. Coba hareudang di oge ah. Copet! Tas hadi we nya anu kacopetan ya. Copet! Tas hadi we anu kacopetan tah, aya suara anu gogorokan deui. Copet! Saha sih? Jadi sararieun ah. Ayo, sia. Copet! 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 Kumaha sih duit aing anu nyopet? Temen kanyoan si Iis jeung si Iem. Mau tadi lebok-lebok. Copet! Kumaha sih ieu? Copet! 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 Ah! Tadi copet di ditu. Di samping aya di sia. Iya, samping copet. Sia jadi ngapetet aing. Sing demi Allah Rasulullah dan aing ah. Aku sia. Aing malin copetna. Siapa kita wae kita tetangga teh, Yan? Ku aing tadi nu ngajamret lain aing. Lain aing. Sia.
aing sing demi Allah lagi lain. Aing teu narima. Duit si Is leungit ku sia, ayeuna duit aing leungit ku sia kana Pokoknya wae. baheula mah aing ayeuna mah lain. Pugu aing tadi manggihan copetna. Sia ngabohong. Ayo milu Sing demi jangan Allah, sia. Ayo. Bu Haji aja mana eta Bu Haji saya Oh, saya mana? mana ya yang motor Aing mah teu yang mobil. nyopet. Demi Allah lagi aing mah teu nyopet. Kuku Nanti sia, tuh si yam sia. Pugu aing mah di toko. Aing mah di toko Aing tadi sih, aing Mak. copetna. Ngabohong siapa yam? Lain aing bela, lain aing sing demi Ya, Allah. geus ganggu we ayeuna mah sia daripada koin dibawa ka desa. Nyacek tindra lain aing nu nyopetna. Buktina aya di sia. Hese banget gana kos Fitnah. ka maling. Ya ah. Iya kunaon ayeuna Naon dia. ya? Ya, cek Di kita teh Bu Haji Vietnam, teh nyekel dompet, gope duit uing dicokot aku sih. Gusti Ya Lain ngomong-ngomong uing. Bella tuh cokot gelang aing ge ieu samping. Lah. Kuku sia ieu di sia samping. Apaan sih teh keur tutilep baju lain? Tuh anu gogorowokan emas, Bohong. sugan teh lain saling. Ah. Asia meureun nyam ah. Duit sia kapaling. Duit gope ka desa. Usaha. Aku sih. Lain uing Ieu emas. sia tega iem. Sing demi Allah. Ya nu bener sia gelang aing ge bawa kumaha ya. Bu Haji, ya maling mana aya nu ngaku ah. Ulah di dia hayu. Kayak Ayo, mah Bu ayo, Haji ayo, hayu. kan, Ayo, ayo, urang ayo. rieukeun. Ayo. Sia mah iem bikin masalah Ya wae. gantian, duit. Hayu. Alah. Teu gablek-gablek duit teh segala gas beak. Makanin jauh deh Malina dah. Bawa awaknya capek gitu teh. Cantoken deh. Aduh, ya Allah, teh meuli kieu teh sih nya. Hidup di lembur hayang mun di kota mah ieu teh tinggal neang, tinggal telepon. Yang melihara rese di lembur mah. Ya ayeuna mah geus Bella tenang heula. Jelaskeun coba kumaha teh Aku mimitina. malah tenang duit leungit gope. Cok Bu Haji kamari masa leungit hendak gento. Ya banget tuh Eh, buang orang wae tua. 20 Ay, juta. ya. Orang mah. Ya jelaskeun deui ya mana teh mimiti kumaha. Tadi ganti tilep mangkatkeun itu teh aya jelema. Kirakeun mah tuh ieu mana teh. Ya Bu Haji maling mana aya ngaku. Buktina Mas Bu Haji ge duit Tapi si Is, ya. awa CCTV si Bella kumaha wae. Ya, engkau lupa CCTV. Dumuk ke si Is hari tadi cokot ku manehna. Oh, aing penasaran teh samping Oh. ieu sarua Bel. Ya, jelema mah malpati nuduh lamun ieu eueuh di sana. Apaan sia teh keur titilep iem di dieu. Ada ge suara jelema mah. San bisa digeun beungeut nah. Aing ngako mah pan 20 juta ya samping ieu ya. Ya Bu Haji lamun didendam mah manehna teh mana beak. Tadi teh anu kokowongan ming teh kadinya. Jelema kitu we. Terus samping kumaha ya aya di mana? Mah teh karunya pisan. Fitnah. Ya ya, kunaon ieu samping aya di mana? Coba Bu jelaskeun. Haji aya copet, anu kokowongan ku urang teh nya dijambret Bu Haji lalaki. dengikeun. Bu Haji nanya ka si ieu mah sarua jangan nanya ka anak kucing. Ya, coba wae dengen heula penjelasanana. Nama lamun aya jelemana pasti wow. Ya Bu Haji sakali nadi bobodok ku manehna moal mata percaya deui urang mah Bu Haji. Soalna duit si Is usia dicokot. Nyata mah kere itu, kere kelebaran ayeuna mah. Ayeuna geningan Mas Bu Haji ge saha nyokot. Nyata nya. Iya samping dari di sini. Pokona mun aya jelemana uing pasti wow Bu Haji. Iya ya Ya, di jelema pokoknya mah naon mana we. amprok, kurang riungkeun deui ya. Ya heeh, sing demi Allah lain uing. Penyanggeus kumaha si Bella da ngomong anu konkret Bella video Ya. beunang. Ya udah duituin gope embung ah. Dengekeun sia mah geus babara poe ge geus ngingil wae emak. Ayo Percaya. lagi tadinya keur titilep. Ya mah jelema pangabeukina tai anjing mah tetep tai anjing sia ngaku. Terus beta wae bela, dayeuna mah lain aing nu nyopet. Jelema kos kitu we dumuk-dumuk di sini. Ya saya nama jempe heula Bella, maina sedang ngahadirkeun jelema anu cek manehna ka tempo ku Ya, manehna. nah dia kena. Iya, duit ah gope ah. Emang udah mah teh nyaho naon, dari mana Jangan lagi asa kapal jeung lalaki. sia. Indonesia Nah, banyak wae. non nyebutan we sia. Sia nini oda boga duit di mana bukuli paling ge duit Tadi teh mah udah mangkat tunggu haji, urang di ditilep aya di jeritan. Terus aya teh amprok teh lalaki. Ya, iya cuma duit aing gope teh nu dicopet ku sia. Sing demi Allah nage daek keket, urang mah teh nyopet. Terus saya nama ya, mun misalkan amprok yang budak eta geus tarik kai cek ka nyawa rumah. Ya, Urang riungkeun deui aya bari. Ya, ya jadi jelema teh gablek mah sia ulah belagu. Sanu belagu ah. Sia iman sia didenda ge moal laku ka desa. Fitnah wae Bu Haji Ya, urang fitnah nyokotna. wae. Coba Terus jadi jelema saya teh. nama geus ya kumaha kan da sieum tengah kumaha. Ya,
Ayo mantak main sama Bu Haji usaha ka mana wae gitu teu jamuga teh kitu tah leungeun panjang suka copet wae. Ya aya buktina da eueuh kan buktina. Yo sia lamun geus di Saudi teh masa geus dihukum mati sia teh. Itu hanya mah udah. Ngaku sia teh aku mah sia. Cing demi Allah nage daek keket. Amun saya aing ngaku aing moal bebeja ka desa. Bisa bodoh teh urang mah teu nyokot. Nya moal ngaku jelema kitu mah sia. Enggak saya nama geus mun misalkeun maneh amprok teh budak eta sok hadirkeun urang riung. Ya ari urusan ka mana oge buktina wing nyokot bener teh Bu Haji. Ya, buktina ya samping. Gambe Bu Haji, Haji nek menta ka patanya anu hayangnya usaha di dia nya Oh, kos. sok bela sok. Bukan. Sampai aya Aing teh hayang deui ah. Wah jeung sia ieu sama kitu wae. Bari lagi aing mah teu nyopet. Sama jeung tetangga, henteu ka aing ka Bu Haji, henteu ka Bu Haji kasih Iis mun nemen pisan sia mah iam. Geus salah bela geus karunya nini oda beusi ngeuringnya. Nah, udah mah kitu wae. Unggal-unggal anak kena masalah cicing, tak ngomong maneh nama. Ya kumaha da nini geus kolot. Aing ada kenal duit enggak gope ah. Ya ulah lagi ka mah odah. Ulah mak. Gitu sih mah Indonesia deh kegantian. Nyalin mah alin urang nyokot. Duit di mana? Coba-coba, ada ditagih. Duit di mana? Duit di mana? Weh. Geus ayo balik heula ke gampang, ke urang riungkeun deui suka Suka sia masalah ieu sacan anggeus sia. Nya sabaraha teh awe bukti. Urang nyokot. Nyaho aing ge ieu mah geus geus sia rencana sia. Sabuka fitnah. Sia nu fitnah tah copet sia. Geus geus heula geus ah. Copet geuneuh. Tapi lain sia Lain mah. Teh pendek oge. Wah, geus teh mana ya? Nya amun amprok mah bau Bu Haji. Geus ka mun wau mah jewang kumane. Bawa ka dieu urang Tadi teh riungkeun anu deui. gogorokan cik geus baca saha pandang. Ya eta meni anehna teh kunaon samping aya di mana? Uing teh dikieukeun tah berarti jam berapa kitu tah. Ya, keur mah. Itu mah eta teh si paling teh kelumpat di samping jam berapa aja benang samping Ya, kau. Bu Haji akan menuduh nakasiem wae samping ieu buktina aya di sini. Oh, Ya bagi kuat. Eta beurang eta. Eta kemah mun maneh geus katingali teh semangat teh ya. Geus aliwat teh Bu Haji an awakna bungna teh rada koneng. Hanya suka kayak nu sarwa-sarwa ya. Urang riungkeun deui we. Anu geus buret deui urang Angkos saya geus buret teh yuk. Ieu geus paperen titilek geus. Bu Haji hampurannya Bu Haji. Oh nya kumaha mah. Tahu bukti konkret arek nu geus sieum oge. Heeh, abong kene tadi na jelema jahat sih ieu Oh, bentar sekalian ya. bager dipitnah wae. Oh, meni serba salah hirup teh ah. Sik pake pengalaman ka hareup Bu ka ulah Haji macam-macam. kewing isukan ka deui dan can peret. Oh ayo ayo. Ayo ah. Itu kali nyatri kabarnya ya. Heeh, isukannya nya. Oh ayo ayo. Ya ampun-ampunan nyen masalah teh masalah tah marulus ieu mah. Kamudahan we ka hareupna mantong. Ka eta karunya kan ini odah hungkul jaba geus kolot dipupusing wae. Sok sieun pondok umurna. Cuma mah kos kitu we ngaku. Hese pepotongan banget rampog mah. Kesal wae aing da tepokon ku aing sia ieu. Amprok deh wae, kunaon sih sia? Iis aing kesel Iis, duit aing dicopet gope ku si Iam. Bener dicopet. Atau si Lain Ama. kan aing tadi geus ngabejaan ka sia. Ya kesel ya. Tadi non sampingna buktina aya di manehna dicekelan we coba. Kumaha aing teh nek mitnah wae. Wae. Heeh, keur mah duit sia Mas Bu Haji ayeuna duit aing meuni ampun Ya ya. Allah, teh sia nyaho si Iem di mana sih? Ya ku gue teh sampingna aya di manehna ka nyahoan mainna lulumpatan pasana mah kan mau kanyahan ku aing. Oh, eta mah geus bela manehna. Ya, manehna. Eta mah geus manehna nya. Ya heeh, eta di sia baheula digantian teu. Gantian sih ku Nini Oda. Kaji aing mah satengah nage ah. Teu kabeh aing oge. Oh, Da ya. kumaha sih Nini Oda? Eta pangiriman teh salaki aing coba jeung maya ka kami si Lesti teh Geus ya. ikhlaskeun ridokeun. Sama atuh. Bu Haji ge sarua komot Bu Haji mah leuwih gede. Sia teh pang 500. Bu Haji mah penting ge duit tang ngumpul deui manehna mah. Lain jiga nama eta teh bedang-bedang eta meureun maneh tuh. Nya sigana salaki aing mah dang ngopet deui nya. Nge lain nya siana ladangna dudukun wae tah. Oh sama atuh ngabela si ieu mah aing ge Nyaho sih nyaho. itu atau tapi nak tapi nak puas sih aing mah sia leungit deh duitna. Was. Maaf. Kita kudu kumaha sih bener diomong salah diomong. Ting sabarnya. Ieu teh Padahal lain ieu teh urang anu ujian. nyopet. Heeh, ieu teh ujian sia arek taubat teh kos kieu meureun. Ujian wae irati HB-na sih mah. Ting sabar sih deui. ya mana teh insakit. Emang aing kunaon? Mak bener nih sih Ian tadi nyopet duit si Tong Bella. ikut campur sia mah. Teh nyaho naon? Balik. Fitnah. Oh nya aing mah hayang nyaho mah bener henteu eta duit urang Mas Bu Haji si Bella Fitnah. ieu
Hari masih onam duit sianya. Emang bener Digantian. kamu anak. Mm-mm. Bener ku si Iem. Tanu dua mah teu nyahonan naon. Ma bener nyaho ente si Ian Si Iem geus babaraha poe geus saminggu. Babantu we jeung emak. Ya tua gitu mama kadewe bisi heus. Tuh nyaho naon datang-datang ikut campur Mana ngomong sih gitu jujur wae. wae. Tong ikut campur. Balik ka ditu. Balik itu. Gitu onam. Insaf makana ya. Maaf itu wae sih. Sabar, pertahankeun nya insyaallah kayak batur percayaan ka sia. Ayeuna mah urang teangan, buktina eta jelema anu sok naon maling-maling teh Iem. Eta bukti kos kumaha sih bentukna. Lalaki boge jenong buukna koneng kos kudani. Anu si Sarmi eta. Ya sugan mah. Apa minantu si Sarmi Iem? Teu nyaho mah. Heeh. Eta kumisan teh sih. Tunggu. Kumisan. Sadap di rumah daun tenan pak. Oh, jadi yang terpanas-panas. Oh, beak benernya. Ulah dihurung. Gering mah datengen nah kana jajan. Copet! Ih, Nyopet aing dah. Yo. Dia ngarepnya kurang kadinya. Tinggi si Bella kurang 2 kali jemput copet. gitu coba Oh, Bel. iya iya. Heeh, coba. Eta mah Tadi copet. ya anu nyopet aing tadi. Yeay, Iya, nyopet tadi aya tuh di situ tuh copet talin aing. Bukan gitu wae. Kunaon sih? Mami kerja ke nyopet cenah mah padahal mah ieu teh nyawing manggi di jalan Iya sapi copetna. anu nyopet gelang aing ge make sapi Nah. ieu. Sunah sih ini oda. Aing buat ngegel-ngegel. Iya. Langsung. Ya, Bu Haji ulah nyalah ke Ya, jalan tak itu ngajamret apa mana ngajamret? Bismillah benar.